Nyahun-nyahun acan aya nu ngintip. Deg-degan sote asa aya nu nyangut mun keur nyusup teh mah. Panon boleh teu ningali aya naon deui nepi ka trongkoh kol 10 kali. Ngaleak reungit dina bitis teuing geus sabaraha kali. Leungeun meneh geus hanyir di ambelan teh ku getih reungit alias getih kuring-kuring keneh. Si bedul ge itu teh nu ngajuringkang tadi moal teu keseleun cara kuring bari jeung tambah ngawugudug meureun napsuna teh. Moal teu budal ambekna mun srog teh nu dipegatna datang. Kuring mikir dilakukeun engke. Mun si itu nu sok ngaherowan si Enok rek dimangsa ku marukna. Rong deui kokol teh 11 kali. Juringkang deui lebah nu tadi teh koloyong siga nu leumpang katonggokeun mapai jalan setapak teh. Ih geuning indit ceuk hate teh. Meureuk petana salila-lila ngadempes nu poek kuring yakin eta jelema teh keur intip-intipan cara kuring. Moal salah si eta nu neungeul puting kamari teh. Jadi eta atuh si Sueb teh ngarasa boleh meureun nu dipegatna teu emol-emol indit we. Kamana? Ning siga ngajug-jug ka Pasir Awi rek muru ka imah si Enok itu. Kapalang geus ngahehero di magrib keneh. Penasaran hayang nepi ka tungtung. Lenyep lugay ti panyumputan tuluy salungkar salingker nuturkeun itu nu ngoloyong tadi teh. Di anggangan we bisi gamah deket teuing mah. Srog ka jalan karikil teh noyod ngagidik itu teh. Rek muru ka imah si Enok sakieu geus beutingna. Srog kahareupeun imah Pak Ulis disangka rek nyimpang ka buruanana luput teu ngaliek-liek acan. Nong toyod we tuluy. Aeh nah rek kamendi atuh si bedul teh ceuk hate. Beuki panasaran dituturkeun we ti kajauhan bari salungkar salingker. Leuleut saimah ti mangsani teh suka buruan kalacap kana golodog tuluy gegerowan menta dipanglaaankeun tulak sup we ka imah. Aeh kuring jadi hareugeun geuning di dinya imah si Sueb teh. Lain di ditu di desa di imah kolotna jeung siga nu geus laki rabi deui. Rek dicandung kitu si Enok teh asa kira-kira mun heueuh teh. Mamaruan jeung tetangga pisan boleh teu ngarti rek nanya ka saha buntu lalakon ngintip teh. Balik we tapi hate keukeuh yakin yen itu ge nu keur arah-araheun teh can anggeus lalakonna teh. Kapuguh gagal tadi teh ngintip salila-lila. Ngunek-ngunek kitu atuh moal make paler ulah sakali. Kira-kira teuing isuk teh moal teu ngintip deui can leupas mah nafsuna. Bari balik teh kuring gilig teuing isuk rek ngahajakeun deui kagok asong kapalang lengkah ceuk hate teh. Hayang nepi ka jucungna sugan we bisa melaan nu keur dikakalakeun. Moal sore teuing ti imah teh muru jam 8 we kira-kira ambeh teu lila teuing jadi parab deungit. Isukna bada lohor leos muru ka imah Mang Sani api-api nganjang. Kebeneran aya di imah ditepas hareup ngawangkong teh. Kaleresan Asep ka dieu tah ngarabut sampeu Mang teh di Cigaru kieu tah. Cenah bari ngacungkeun indung leungeunna. Ke geura raosan moal aya di kota mah sareng roti ge wanieun. Dibubui Mang? Palai dibubui mangga. Leuh mun aya mantega mah nyat dijahit teh dibelah 2 pel
mantega lingkupkeun deui hoi naon geuning dikecapkeun teh pedok lah. Embina mubuy sampe haturan Asep cenah bari nempok tina lawang. Kumaha eta mastaka teh teu katerasan? Alhamdulillah mang teu sawios-wios. Cek kuring bari nyodorkeun rokok sabungkus. Teu banget teuing ieu mah geura. Jazakallah nuhun Sep. Lebaran atuh udud rokok ieu mah. Sanggeus kawangkong encak atuh, Mang Sani nempok tina lawang. Mana eta teh? Mana? Carasak? Iya kakaranya. Cek nu di dapur. Teu lila jol bojo na mairan cikopi jeung bubuy sampe sagede-gede bitis budak dina piring riong. Gula beureum benang urud dina piring leutik. Teu diengkekeun deui. Awahing kusono jauh tangeuh ti roti teh ngeunah ieu. Ari itu imah saha mang nu dicat hejo? Cek kuring bari ngosom nuduhkeun urut nu asup teh peuting. Papentas-pentas jalan jeung imah Mang Sani teh nyerong keut saimah. Nah kitu Sep. Eta siga potongan kadayeuhkeun moal lepat dan nu gaduhna sabakota pulang anting balanja bubuhan tukang dagang. Saha teh ya Mang? Dasuki rada beukah eta mah gawena masar ka mana-mana. Sakabeung mah 2-3 wengi ka Karawangsul. Ning lain sueb cek hate teh. Tapi naha make intip-intipan jeung make nandasa ka aing najan bari kesalahan oge. Beuki hemeng atawa dikongkon kitu sueb. Pinjem leungeunna mun heueuh teh kitu nyingcringik leutik burih tah si bedul teh. Teu wani makalangan sorangan. Tambah deui pikiraneun teh ketambahan kuda Suki beuki matak panasaran. Geus seubeuh ngawangkong kuring amitan balik. Leutingna jam 8 kuring indit deui muru pangintipan. Hate beuki nyongsrog panasaran. Aneh antar Dasuki jelema jegud make daek dikangkang kongkon pipilueun kana urusan kitu. Dulurna kitu atawa barayana sugan. Kaduhung kurang palete teu dipaluruh nepi ka dinya tadi ka Mang Sani. Najan asa dina lalakon detektif ge rumasa taya bakat. Gog deui mau poek di tengah reungit asa kajurung harita mah da teu kungsi lila ngadaguan teh. Trongkoh 10 kali teh juringkang. Di jalan satapak teh aya nu leumpang ngagidig katonggohkeun. Di arep-arep rek ngadon ngadempes deui tukang ngundapuran awi cara kamari. Alias noyod we. Dua lain cek hate. Tapi rek diantep teh beda srekna asa heueuh. Tas deui bawa eta nu diarah-arah nu rek nepungan si Enok teh beuki hatrol hale teh. Hayang nyaho peta si Enok tepung jeung bebereuh demit. Kongkoh babakuna mah hayang ngabejaan lalakina sangkan carincing bisi kabongohan. Cara kamari deui we nuturkeun teh bari sulangkar salingker. Namun kaprego kuno ngaronda mah moal teu disangka bangsat bawa kuring teh. Aneh lebah imah Paulis teh alias teu nyimpang kur ngalieuk noyod we tuluy. Nah di mana sok pungna teh atuh? Kutan si Enok teh sok wani rencepan peuting-peuting nepungan lalaki di musingkur. Nah atuh ari geblus teh kaburuan imah Dasuki deui wae. Ih geuning si eta keneh cek hate. Gagal deui wae hese capek teh. Tapi geuning nyalingker kapipir ayeuna mah. Deg-degan hate teh. Ngajanteng jelema teh di deket janela. Nah lain asup ti lawang cara peuting kamari. Moal lain Dasuki. Teu kadenge kitu kieu da rada jauh nyerangkeun teh. Bray, janela muka bre samar-samar aya nu tembong di jero. Kelacak si jelema nu tadi teh naik kana janela. Sup ka jero. Janela nutup deui, yakin ayeuna mah yen eta nu asup teh lain Dasuki. Da nanhaonan asup ka imah sorangan tina janela. Pan kamari ge di lawang lumrah jeung batur. Moal salah lalaki nu boga tekad goreng
bari di layanan ku pamajikan boga imah. Ras, ingat kana carita mangsani tadi, tiberan, Pajar, Dasuki sok remen ngancalang, ninggal-ninggalkeun imah. Teu mikir panjang deui, gidik kawetankeun muru gardu. Kira-kira pedah tadi, anyar keneh sada tibeh ditu datang mas rokoh kol teh. Teu geseh, di kejauhan keneh geus kadenge recok di gardu teh. Sarung ditergoskeun, sangkaan ulah teuing kaciri beungeut. Kabeneran rada poek gebah kuring nangtung teh. Hok hari weus-weus. Aya nu asup ka imah Dasuki? Kumaha? Ceuk nu di gardu curinghan. Asup kumaha? Tina janela. Ngabongkar lin. Dipangmukakeun ku awewe nu ti jero. Lakadalah beunang si ayeuna mah jurig teh. Diintip-intip ti bareto, sok ngeheureyan pamajikan dulur dewek teh. Ceuk saurang bari luncat turun. Blesat, lumpat kagirangkeun, dituturkeun ku batur-baturna. Kagebah ku beja sigana, kaburu kaget. Nepi ka taya nu tunyu tanya deui ka kuring teh. Disarangka urang dinya we meureun. Kuring ngicipit paneuri muru ka imah mangsani. Gero-gero di luar, dai, panto muka, lol, mangsani nempo. Gening, Asep, wengi-wengi aya naon? Cenah bangun kaget ka bina-bina. Bari unggah ka tepas teh, kuring hari weus-weus nyarita. Bangun anu teu kageteun ngadenge carita kuring teh, semet mesem. Jadi kuring nu kaget teh, nyeung petana kitu mah. Jo bojona rungah ringe, pok deui di bejaan. Keun, senadi boro, tuman. Nah, bari neuteuk beungeut salakina. Bejeuna di palodaran oge jelema kitu mah. Ari ngomong teh, dapon bae, pamali eta teh. Ceuk salakina. Cua atuh da. Ari kitu, saha lalakina teh mang? Ceuk kuring, Kege uninga Grasep. tembal mangsani. Kadenge walihweuh di buruan Dasuki. Sada nu keur moro careuh, gorobok, sada nu tulung-tulungan, ampun-ampunan. Guak deui sora awewe. Beunang ceuk hate teh. Teu lila leut nu tas ngepung teh ngabebenyeng jelema. Aya naon eta teh barudak? Ceuk mangsani pina golodog. Bangsat mang, beunang ngepung. Di mana? Rek dibawa ka mana? Lah kewe di bumi Paulis. Ceuk nu ditanya bari taruluy. Kuring nuturkeun jeung mangsani. Kasampak geus ngariung di tengah imah. Nu dibenyeng tadi ngalenggut wantu pada Nu dibenyeng tadi ngajelenggut wantu pada ngagurubung. Beungeutna beluncunur urut pada nalipuk tadi. Irungna getihan, gigireun haneprok pamajikan Dasuki ceurik eurih-eurihkeun. Teu lila jo tua kampung beunang nyusulan. Tah, nyerenkeun bangsat nu sok ngaronom pamajikan dulur kuring teh. Ceuk dulur Dasuki, sorana ngadeg-deg awahing ku ambek. Tua kampung ngahuleng we sajongjongan neuteup kanu keur pada ngarubung-rubung. Teu suka mun rek dipandang pinding teh, hayang diuruskeun. Tua kampung ngarenjag. Naha maneh bet ngomong kitu? Bisi we ngarasa kagok pedah ka anak tunungan. Dewek mah moal cueut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng deuleu. Ceuk tua kampung nyereng. Kumahakeun ditu Paulis? Bawa ka balai desa. Sena ditarungguan di ditu, isukan urang uruskeun. Heula, hadieu nok, prosotkeun eta ali teh. Kop tah Sueb, rawatan deui. Geus tong ngaharep deui anak kami. Moal dibikeun kanu kitu. Ceuk Paulis bari ngalungkeun ali kana lahunan Sueb. Sueb eta teh? Ceuk kuring ngaharewos ka mangsani. Nuhun, Sep. Tembalna bari ungeuk tuluy nyompokeun sungutna kana cili kuring. Geus terang tibeh ditu keneh mamang mah ngan teu cekcok we. Pangangguran sigana teh celenan-celenun kanu batur sabot ngaraguan enok. Puas lah. Bring, Sueb jeung awewena digiringkeun ka balai desa. Kek, gening Asep,
kaleresan aya di dieu. Cek Pak Ulis. Ngahajawe abi teh ulin ka Mang Sani, heroan pais bebeong. Cek kuring ngabohong. Tebetus tas ngintip jurig mah. Udah tara aya sagawaya pais bebeong mah Sep. Keun urang nyiar deui sugan pageto. Cek Mang Sani. Ayeuna mah saaya-aya we sugan mundut kaneng enok. Cenah deui. Asa diingetan. Nyayagikeun leuteun nok. Haturan Kang Asep. Cek Bi Ulis. Keur mamang deui Neng Nok. Ulah dipilih kasihkeun. Cek Mang Sani ngabanyolan. Yeay, Mang Sani mah sok aya-aya wae. Cek Neng Nok bari gura-giru ka tukang. Teu lila geus jol deui mairan susuguh. Daekeun geuningan ayeuna mah teu cara kamari ieu. Malah tuluy milu diuk gegireun indungna dina dipan. Di harita mah beuki remen kuring teh ka Imah Mang Sani resep dina disimpangkeunana ku Bi Ulis. Lila mah jadi congah. Ari diajak ngawangkong paduduaan di tepas teh siga nu betah. Di jalan setapak di kebon awi teh asa molongpong jalan ka gedong. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur satapak di kebon awi bagian katilu tamat. Kirang langkungna sim kuring mungkin dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.